Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu salawasna teu boleh mikareus tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang es Arga Yuda Channel nuju di mana we ayana. Buanu caketna, buanu tebihna, pon kitu di kana nuju ngalanglang buana di mancanagara. Haturan wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun di hanca carios anu katunda sabaraha dinten kapengker. Nyaeta carios nyambung anu judulna Perlayana si Samber Nyawa. Janten masih bagian tina Jawara Tatargaluhnya. Mung dina versi Perlayana si Samber Nyawa. Ngalanjutkeun tina versi Maluruh menjadi indung. Jalan dina dinten ieu teh mangrupikeun bagian katilu. Mugi wae para wargi aya dina kawilujengan, aya dina panangtayungan kersaning Gusti Jat Allah Rabbul Alamin. Sehat lahir, sehat batin, bari patepang sareng kabagjaan hutan wates uangeuna. Kalayan anu didugikeun ku pribados pamugi tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberah manah kanggo sakur anu ngadangukeunana. Karayan dina bagian anu kaduan parantos didugikeun nuju nyarioskeun ieu nya tarungna antawisan muridna Santanu anu nalah si Ruslan nuju Jojo Patutunggalan sareng anak buahna si Rewok. Taku maka jentanan saterasna mangga dangukeun ieu dina episode diawit dugi karengsena. Wilujeng ngadangukeun para wargi pun awiktu astuna masidam. Mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Perlayana si Samber Nyawa bagian katilu karyana andang es Arga Yuda karya simkuring. Aduh, anak buah si Rewok ngagoak, awakna langsung ngabangkieung, saterusna bupurungkutan han kanyeri. Peurup si Ruslan nenggel pisan kana iga burungna, nu mata karaseun ku manehna igana sapotong. Napasna ngap-ngapan engapeun, tapi buru-buru manehna mundur ngajauhan si Ruslan. Ciat, si Ruslan teu micen kasempatan, nempo musuhna Popoyong Kodan langsung ditarajang deui. Awakna kumolebat dina jurus Garuda Nyamber Mangsa, badogna kumolebat rek narok sirah musuhna. Anak buah si Rewok anu keur Popoyong Kodanahan kanyeri teu bisa usik anu laluasa. Manehna ngaranjug barang nempo si Ruslan kumolebat narajang manehna ku sabetan bedog anu kacida cepetna. Tapi dina mangsa bedog si Ruslan geus rek meh nepi, manehna ujug-ujug kaingetan kudu kumaha nyalametkeun dirina. Haid anak buah si Rewok ukur boga cara ku ngagulingkeun awakna. Sakilat manehna ngaragrageun awakna bari langsung ngagorentel ngajauhan si Ruslan.
nya ku cara kitu manehna bisa selamat tina panerajang si Ruslan. Kurang ajar sugan ku dipodaran ku aing. Si Rewok lain deui amarahna. Pira pantar si Ruslan tapi anak buahna taya nu mangga pulia. Ku kituna awakna langsung ku molebat rek ngurus si Ruslan. Ciat jengkula lawan Andika maki murdasim. Tapi can oge kebat si Rewok teh. Kaburu aya ngagajleng halangan lengkahna. Taya lianti Santanu guruna si Ruslan. Jalma anu dipikasieun ku si Rewok. Lakadalah kabur barudak. Si Rewok teh yang ngeundeui cilaka ku Santanu sabab ngermasakeun ilmu manehna can robah. Moal mampu mun kudu ngayonan ilmuna Santanu. Ku kituna manehna leuwih milih kabur bari teu pohoeun ngagero anak buahna sangkan kabur. Montong kabur garong edan kula can anggeus urusan jeung Andika. Si Ruslan ngagorowok barang nempun musuh-musuhna pada kabur. Manehna masih panasaraneun ku anu saurang deui. Angkohana mah rek diudag ku si Ruslan teh. Tapi kaburu dihulag ku Santanu. Ulah diudah glon, keun wae sina kabur. Tujuan urang mah ukur ngeureunkeun kajahatan, lain humar nafsu amarah. Santanu cumarita mepelingan si Ruslan sangkan ulah kabawa ku nafsu. Sabab nu antukna nafsu mah mata kaduhung. Duh punten Kang, kacanakeun amarah. Kayak kapayun mah moal deui nutur-nutur nafsu teh Kang. Si Ruslan ngartieun kana ucap-ucapan Santanu sabab saestuna kitu pisan. Nafsu mah ukur matak nyelakakeun, nu antukna mata kaduhung. Cag urang tunda heula lalakon Santanu jeung si Ruslan. Urang teuneun heula di handeulem sieum, urang tunda heula di nanjuang siang. Mangsa anu baris kasorang pasti kasampeur deui. Ayeuna mah urang ngalalakonkeun anu boga jejer dina ieu carita. Nyaeta urang nyaritakeun si Samber Nyawa. Anu salila ieu diteteangan ku Nawangsi jeung ku si Walwis Bodas. Disaprak dielehkeun ku Santanu, si Samber Nyawa langsung ngado nyingkur di mumunggang Gunung Payung. Manehna meuseuh deui elmuna, disagedengeun ngalatih jurus-jurusna oge dibarengan ku tatapa. Maksudna supaya kakuatan batinna leuwih ningkat. Sabab geuning anu satadina geus agul ku elmuna, ariprak geuning aya keneh anu ngelehkeun. Meunang sababaraha bulan si Samber Nyawa teu pernah turun gunung, teu pernah lumantung ngalakukeun kejahatan sakumaha biasana. Tapi ku seringna manggih beja ti anak buahna yen cenah aya jawara awewe anu katelas si Walwis Bodas neneangan manehna. Si Samber Nyawa jadi kahudang kepanasaran. Bari sakalian rek mecak di elmuna, da ceuk taksiran manehna mah elmuna teh geus jauh ningkat batan ka tukang-tukang. Nya antukna manehna mutuskeun rek turun gunung rek neangan si Walwis Bodas bari sakalian rek mulangkeun ka nyeri ka Santanu. Si Samber Nyawa mimitina mah ngasruk muruk ka wewengkon Cipatujah. Sapanjang liliwatanana toleh nyieun laku jahat. Pikeun bekal manehna lumantung teu asa-asa sok kadon ngarampog ka pilemburan. Malahan kungsi aya anu ditandasa sagala. Kitu deui ka rombongan jalma-jalma jarahat, umanehna dijorag dipake patalukan.
tujuan anak pikeun nambahan balad. Tapi sanggeus sakitu lilana ngider ka unggal lembur, ka leuweung-leuweung jeung memunggang pasir, tapi can wae kungsi tepung jeung si Walwis bodas. Sakapeung si sambar nyawa sok kahudang kacang caya kana beja nu katarima. Boa ukur beja lohong anu kabaktianana mah taya jawara nu neangan manehna. Kitu sakapeung anu aya dina pikirna. Sanggeus sakitu lilana ngalalana tapi teu pernah tepung jeung si Walis bodas. Antukna si sambar nyawa mutuskeun pikeun mulang deui ka tempat pamatuhanana di Tatar Galuh. Tapi di satengahing lalampahan si sambar nyawa paamprok jeung rombongan si Rewok. Rombongan si Rewok derek pindah pamatuhanana sebab di tempat nu ayeuna geus ngarasa harengheng ku ayana Santanu. Lakadalah kabeneran aya rombongan jalma nu barang bawa sakitu lobana. Rampas barangna barudak mun ngalawan kojoran wae. Si samar nyawa nempo rombongan si Rewok teh asa mobok manggih gorowong. Sabab satadina oge manehna teh rek ngagarong ka lembur anu kaliwatan ku manehna. Sabab geus teu bogeun bekel jang geusan lumampah. Hei Syah Aranjeun, montong ganggu ka kula. Bisi teu apal, yeuh kula jawara anu geus kaceluk ka awun-awun kakoncara ka cenah pria. Kula jawara ti memunggang gunung Bongkok. Si Rewok can apaleun ka si sambar nyawa. Jadi barang kadengan ku manehna aya anu nitah ngarampog manehna, nafsuna langsung ngagugudug. Ceuk pikirna rampog rek dirampog. Hahaha, geuyeub aku, geuyeub apu make susumbar di hareupeun aing. Aing apal ka sia Murdasim, koroyok barudak. Si sambar nyawa ngabarakatak barang ngareungeus susumbarna si Rewok. Manehna oge sering ngadenge kana ketakna jawara ti mumunggang gunung Bongkok teh. Tapi pikeun si sambar nyawa mah rek nu jahat rek nu jalma bener, anu penting mah bisa kaala hartana. Kurang ajar. Ning andika siga anu nyaho kana ngaran kula. Lamun kitu kaditu geura ingka bisi kojoran ku aing. Si Rewok jumawa ngarasa dirina geus kakoncara jadugna para begal. Manehna teu sadareun yen anu keur disanghareupanana teh si samar nyawa. Jawara edan taya tanding. Montong loba bacot Murdasim. Mun sia yang selamat geura pasrahkeun babawaan andika. Si samar nyawa teu riuk-riuk meunang ancaman ti si Rewok teh. Anggur kalah ngancam ka si Rewok. Urang ajar sia. Sia sabalad-balad anu baris di kojoran ku aing. Bongan geus kumaha ganggu ka aing. Maju barudak, kojoran kabeh. Si Rewok lain deui amarahna. Langsung nita anak buahna maju mapag anak buah si samar nyawa. Der atuh rombongan si Rewok campuh adu jajaten jeung rombongan si samar nyawa. Kebenaran jumlahna anak buah si Rewok saimbang jeung anak buahna si samar nyawa. Jadi anu tarung silih rebut umur teh hiji lawan hiji. Sabab jumlahna sarua. Ari si Rewok jeung si samar nyawa mah caricing nempokeun para anak buahna.
Tapi najan kitu panonna mah terus sirih pencerong ti kajauhan. Ciat anak buah si rewok lebih tihla narajang. Bedogna kumo lebat tek narok sirah musuhna. Oro kaya anak buah si samernyawa elmuna lain nalaworakeun. Menang panarjang kitu mah teu matak jadi karisi. Sakilat awakna obah dina jurus malipir pasir. Lawas bedog anak buah si rewok ukurnya leberenghakan angin. Ciat modar siah. Sanggeus miceun panarajang ti anak buah si rewok, sakilat anak buah si samernyawa anu nalah kidugal narajang anak buah si rewok. Bedogna disabotkeun ka hareup, maksudna rek kabeset beuteung anak buah si rewok. Hait Tapi anak buah si rewok oge anu ieu mah emang rancing. Basa aya bedog ngolebat rek ngabeset beuteungna. Awakna langsung jingkrak ka tukang. Plos bedog kidugal ukur nyewuk ngakan angin. Ciat anak buah si rewok anu boga ngaran si Rusdi teu cicingeun. Sanggeus salamet tina sebetan bedog musuhna. Sakilat awakna jumorelat dina jurus dedalinya mermangsa. Bedogna kumo lebat nanding kilat. Tujuanana rek nigas beheung musuhna. Hait kidugal anak buah si samernyawa teu nyangkaeun lamun musuhna rek narajang seperti kitu. Tapi sanajan kaget manehna buru-buru narik awakna ka tukang. Tapi bedog si Rusdi datangna ka cida cepetna. Sanajan kidugal ngobahkeun awakna ka tukang. Tapi bedog si Rusli leuwih teu heula datang. Untung eta oge keburu obah. Jadi ukur kabeset kulitna wungkul. Aduh, najan kitu kidugal ngagoak sabab kulit beheungna kabeset bedog getih langsung ulawaran. Ciat modar siah. Si Rusdi anak buah si rewok teu nunggu musuhna jejeg deui. Manehna langsung narajang deui ku gerakan anu leuwih cepet. Bedogna ngahiuk bangbaraan. Kalian teu anta parah deui. Bedog si Rusdi nyayang kana tak-tak kidugal. Aduh, kidugal ngagoak. Tak-tak na gundawang kasebut bedog si Rusdi. Getih ulawaran kan awakna. Saterusna gentak luncat ngajauhan bari nungkupkeun leungeunna nutupan anu gundawang. Saurang anak buah si samernyawa eleh wowotan ku anak buah si rewok. Tapi di tempat sejen beda deui kejadianana. Anak buah si werewok kewalahan jurus-jurus musuhna kacidaran cingeusna. Sababaraha kali anak buah si rewok anu boga ngaran si congcorang teh ampir-ampiran kabeunangan ku bedog musuhna. Sok sanajan anak buahna si samernyawa anu pangkapakena geus leungit anu cenah mah perlayak ku Santanu, tapi sanyatana mah manehna sanggeus dibere ampun ku Santanu. Eta anak buah si samernyawa teh milih jadi jalma biasa. Teu milu deui karemongan si samernyawa. Tapi anak buah si samernyawa anu anyar oge lain jalma samanea. Manehna mangrupakeun jawara anu geus moyan di dunia kajahatan. Jadi dina darna tarung teh geus bisa diandelkeun ku si samernyawa. Harita oge manehna nembongkeun wesena dihareupeun ke gedugna. Awakna jojorelatan ngayunan musuhna anu geus mimiti kadese. Ciat anak buah si samernyawa anu boga ngaran Kirak Sajagat ngabentak bari awakna langsung kumo lebat narajang si congcorang. Bedogna nyewuk ke cida cepetna tujuanana rek nubles beuteung si congcorang. Si congcorang ti buburanjat tingkahan panarajang. Plos bedog anu nyewuk teh teu keunakan sasaran.
Tapi manehna langsung jumarigdeg sebab gerakanna rusuh teuing. Ciat eta kayan dipake kesempatan ku kiraksa jagat. Sakilat bedogna ku molebat. Beres bedogna langsung ngagabres kana cangkeng si congcorang. Bangkiung si congcorang ngebangkiung beri ngagoak. Aduh tobat. Si congcorang anak buana Sirewok leungit budi ilang akal. Awakna langsung ngagedebluk di bandemah. Getih ngayor. Tina cangkengna ngabayabah kana lemah. Keayaan jadi seimbang. Seorang sewang anak buana Sirewok jeung Sambar Nyawa pada cidra. Kari anu duaan deui gelutna ragot. Duanana pada ngetrukeun pangabisana. Sakabeh-kabisana dikaluarkeun. Dua pasang anu keur garut ka cidaragotna silih serang ku sabetan-sabetan bedogna. Tapi kenyataan anu kejadian harita sanggeus dur daragot patunggalan mimiti ka tembong anak buah Sirewok emang lain kuduna ngalawan anak buah si Sambar Nyawa. Dua anak kadeseh awakna terus-terusan undur-unduran nyingkahan panarajang musuhna. Kalian dina hiji kesempatan anak buah si Sambar Nyawa ngabentak. Ciat! Awakna jumurelatnya jurus keruda ngapak. Pedogna langsung kumolebat murudada musuhna. Anu harita anak buah Sirewok teh kerja jarik jegan. Akibat tidak nyingkahan panarajang anak buah si Sambar Nyawa. Teu bisa disingkahan. Bedog anak buah si Sambar Nyawa langsung nyayang kana dadana si bedegel anak buah Sirewok. Aduh tobat. Anak buah Sirewok kociak tengek. Laju awakna sasampoyongan. Saterusna ngagubra ni bandemah. Ukur kokosodan bari gegerung nahan kanyeri. Anak buah Sirewok anu tinggal hiji deui hatena kumeleter. Kawanina ngadelak suda. Laju luncat mundur ngajauhan musuhna. Tapi musuhna teu ngantep. Langsung jumorelat muru anu keur kabur. Jeleg dapak lemah di harapan anak buah Sirewok. Montong kabur sia. Rasakeun heula bedog aing. Anak buah si Sambar Nyawa teu mang-mang deui. Bedogna langsung disabetkeun kana awak musuhna. Anak buah Sirewok kaburu panik. Jadi teu bisa nyingkahan eta panarajang. Teu anta parah di bedogan hukum oleh bater langsung ngagabres kana beupeuteuyanana. Sakitu oge manehna kaburu musikeun awakna. Wargi rupina ceros nyambung anu judulna Perlayana si Sambar Nyawa bagian katilu dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atan pipageto manawi urang dipareng umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersang hapunten kana sanes kanten kaluluputan kalepatan simkuring dina enggoni ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang nyugemakeun atanapi seueur lepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.